ngan catang supaan gantar pakait-kait suku jeung indung barudak. Anu gelo. Alah, makasih sama-sama. Alah. Jadi komplit ya nama Cir? Komplit. Aya jaipongna, aya anu wah, anu hebohna, ayeuna nu melowna. Kitu. Alah nuhun teteh sakita. Sadayana wargi-wargi anu sami rawuh di ruangan. Sok. Alah, dua rasa, sa badareng sana dua rasa. Aya teu sangka. Kitu. Dua rasa. Rasa pertama yaitu rasa yang tak pernah ada. Rasa yang kedua yaitu rasanya tidak gablek kerasaan. Anu gelo. Brung Cir. Sok. Cing sabar, hing tawakal, hing ridho, hing ikhlas. Kitu. Nandangan kehidupan. Kitu. Ya. Nyangakeun teh ade. Mamugi katampi kalian kabingahan. Kitu. Memugi ngajanten panglipur kana kalbu pangbeberah kana mana heuh. Ya iyalah, masa ya iya dong. Ya, truk aja gandengan, masa gandeng dong. Sing deui Cir, teu sangka tuluy naon bi teh. Mbak Dia. Alah. Lagunya yang baru ya. Itu mah tidak apa ya. Alah. Ada tersangka. Sampurasun, sampai salam santun kembali mohon. Alah. Mohon teteh ade mohon. Laut najan jero masih bisa diteleman. Hate jalma mah geuning sakanu terang. Najan deet teu kakoet. Anu sakitu dedekangan teu sangka geuning teu sangkaan. Satu kangen tesatia Anjeun salami ieu teh meureun diwangaran kadeudeuk cinta na ukur pura-pura teu jeung hate teu jeung rasa sajorening dede sayang hate rasa makalayang melit entep dinulian jauh tina panyangka sangkaana cinta nanti lahir tumekaning bangating kasih ari gigireun dina mangsa karepen satu kangen cinta dibikeun kadeungeun pering karasa perih sanggeusnya kok cinta nangan saukur hakon geuning ari gigireun dina mangsa karepen satu kangen cinta dibikeun kadeungeun duh Gusti kedah kumakan Syami nyajangakeun walawargi sadayana mugi katampi kalian kabingahan jadi sekedap pada dikupai ku lantunan suara adan berkumandang alah tobat
cinta nangan saukur hakon gening ari gigireun dina mangsa karepen satu kangen cinta dibikeun kadeung duh Gusti kedah kumaha nyangakeun ya pamugi katampikan kapingahan mohon sami-sami teh dia nuhun teh juga alah Mbak dia tadi teh lagu naon podenya alah bagaimana kalau ditukerin lagunya pakai lagu Jakia menari di atas panggung pelaminan jing nona alah disangka akang depot rohyun kakang Prabu alah sehat Saha? ayo lanjut dewek ya alah bagaimana Mbak Jakia Mbak dia nya lagu Jakia bagaimana atau lagu apa si gala-gala pakai ini gala-gala pakai sengek dua biar kita makin very good very well apabila ada yang bergod di Jemel well kalau permios mun wilujeng Sonia pot cina tuh oke lah nanti yuk gala-gala aja bang tuh ya gala-gala lah semoga masih bisa ada waktunya ya. Arjuna kemana nggak pernah keluar itu Arjuna lagi gapleh alah nanti kita Arjunanya dicalukin gan ayo naon cepot bade ngadepo naon depo teh depo gajah duduk depo depa sama kurang ajar lagu kenangan sama almarhum suami saya tuh ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun al-fatihah buat almarhum ya semoga husnul khotimah ya dicaangkeun din alam kuburna diterima iman Islamna diterima amal ibadahnya ya cir ya dan selamanya ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala amin. Waalaikumsalam rampe sok cir sok alah gala-gala ya gala-gala dipakai ya channel biar agak matching saya pakai dulu kacamata ya alah biar kelihatannya nggak burik nggak kayak host burik kecil cuk yang bersama penonton yang lainnya alah Nyai jangan mengulang terus nanti bisa Nyai ku akan disun di depan atau di pinggir alah bagaimana setujukah kalau kita bergoyang bersama-sama Cingin, mari kita bergoyang. Yuk. Joki boy. Ku rindu gayamu ketika bros. Tawa lepas kenyang ceriangan. Alah tobat. Eta ku rindu gayamu ketika poros melulu
Alah. Alah. Tolong. Tolong. Sir. Tolongin aku, Sir. Tolongin. Ya, kamu itu banyak gaya. Cepot jadi tiporos lagi 3 bros. Alah, tolong. Tolong bagas tulungan bagas anu kasip. Bagas anu kasip tulungan. Anu kasip sapotong. Tolong. Teman-temanku tolong. Saya 3 bros tolong. Tolong. Nu matak cek urangnya ulah loba gaya maneh teh. Lain loba gaya lah. Alah, palawargi. Tolong. Alah. Karunya deui parenenek kitu genteng-genteng ulah potong burung palung bodoge lo hade goreng ge mana teh balad urang cepot. Ya tulungan. Tulungan. Tubuh. Kuring janji ka maneh. Moadak dalaka moadak nyelakakeun tulungan ieu kuring ngaputeng tua. Iya. Kalakah ngawayang. Yapan keur ngawayang den. Rek eling moal jail moal kaniaya deui tulungan. Dek eling umat jarang nu eling. Di dieu tah. Nuhun, bagai nuhun. Ampun Gusti, ya terima kasih Mbak Dia. Bola banyak. Teman-teman sangat luar biasa. Ya mohon maaf ya. Ya karena kita itu beginilah seadanya. Ya tanpa ada yang direkayasa kita itu jadi sabrehnya saku campreng berubah bababangkung. Nun deh ya kita jir. Ya jadi kita itu sabrehnya saja. Dari kidul ke kaler, selatan ke utara, kita itu gok lagi, paciu. Waalaikumsalam, boleh jangan jantan oke nya. Lah, kumaha we carana ditulungan mah. Sir, heuy. Alah, pamungkas dulu tere magrib. Heeh, geus teu kuat aya ngawithdraw. Aya ngawithdraw si kurang ajar jiga nu beunangan gede. Bisi kabur ku si Bagas ge di withdraw. Aing moal kagehan, si hilang tanda kagehan teh. Sebentar lagi saya mau ropok ya. Mau mencairkan dulu ladang gogorowokan. Kalau dinanti-nanti saya teh keburu ya ku si Bagas diambil. Jadi hasil keringat kita itu jangan sampai diakan sama orang lain. Kita punya hak untuk membela kebenaran. Kita harus bisa membasmi kemunkaran. Gitu ya. Jadi kita itu jangan sampai diperdaya terus. Nu gelo. Alah. Aya pelaminan kelabu sih. Pelaminkan kelabu. Ya. Alah, jadi pemajikan Rama teh diculik ku Rahwana. Kitu. Heeh. Apal maneh laguna? Heeh. Kumaha? Kau bagaikan Rahwana Tuluy. menculik Dewi Sinta dari tangan Srigala. Amin.
Lah, eta urang pake ieu pake panutup Gitu. alah nyangakeun ya atur nuhun. Kepala wargi sadayana nya wargi sumkuring anu sami rawuh di ieu rahangan anu nuju di berana nya anu nyakseni ti awit dugi ka wekasan anu parantos teh layar icikibungna anu tos lop oren tos berbagi rejeki cir Gitu. nya mugianan rupihal kasayanana ngajanten amal ibadah nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kalayan kagentosan anu berlipat gandanya cir Amin, amin. nya alah pokoknya nama very good very well apabila ada yang very good di Jemel well alah Masyar di mana Kang topikna ya kedah diloporin heula kakarek tiasa dijawab. Gitu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alah tak kitu cenanya mah Dede Mbak Diah teh ya teh. Oh teh Diah syukur. Teh Sagita nya berata sena. Lain berata sena, berata sulo. Ya. Si Akang eta ning anu di Jakarta Gitu. udara segar. Wah seueur pokona mah dikumkeun kanggo sadayana alah bilih anu kaya teu kasebat kitu hiji-hijina. Gitu. Heeh nya dikumkeun kanggo sadayana nya. Berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun dana segala berat. Pokona mah doa yang terbaik buat kita semua. Gitu. Iya. Sok prong. Sok. Salah satu temang penutup acara. Kau bagaikan rahwana menculik Dewi Sinta Jedok. dari tangan Sri Rama. Nuhun teteh Sagita. Sababaraha menit deui urang bade digupay kulantunan suara adan berkumandang cir. Gitu. Urang sambil ngarereukeun kacape nurunkeun kesang. Naon? Urang ngobrol heula we salanan mah 5 menit mah. Hai adan jam sabaraha? Adan maghrib. 18:07. 18:07. Nah, ayalah 5 menit mah. Sok tong lila teuing. Sia ngobrolna bisi di baledogan ieu mah. Sakedap deui adan mohon ya. 18:07 adan maghrib teh. Nah. Aya waktu keneh teu dilempengkeun kana 18:00 ge aya keneh waktunya. Kelana urang ngobrol lah sakedeung. Nuhun Kang Soda. Bucir. Naon? Ayo udud ke mana? Teuing. Sakedap pola wargi. Margi udud leungit. Dan kita muka lagi. Berkah hujan gede, berkah sarua ka dieu hujan. Rungkad tadi rungkad ditinggalkeun teh. Si ngoreng beureun pajal. Apal pajal? Sir, maneh nyaho pajal? Apa? Naon? Pajal ning dina pajal sok aya bulu. Luhureun kumis. Hanapeun kumis, hanapeun dada aya bulu pajal. Bujal eta mah teh.
Alah, sami hujan mohon. Alah, nuhun nya sakali deui. Ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahanana tina non rupihal kasayanana ti palawargi sadayana anu kusim kuring dipihormat kalayan nu dimulyakeun ku karsana Allah Subhanahu wa taala. Berat nyuhun, berat nanggung, berat nerimakeunana cir. Kitu. Heulaan heula ye. Sok. Nya non rupihal anu teu sapakodosna bilih seueur langkung saurna bae carekna nada agung sawu cukup lumur jemar hapunten nu ditedah uning kali nu dipamrih maklum ciri sabumi cara sadesanya wadah tutung biridna sacarana bilih seueur cara nu kacanak ti desa kabantun ti kampung kajingjing ti pakemitan anu teu sapuk sareng mamanahan sewu ulah ngajanten bendu salaksa pun dados duka ulah janten rengating pengalih heujeur Nya. halah da parantos kieu rupina ilaharna sim kuring dina skenario na sim kuring teh kudu pikaijieun lamun teu pikaijieun sim kuring teu kabuli beas. Nah, di mana? Dek kamana kami hayang nyanyi teu empe katu nyanyi dianap. Kakak gelos ya. Alah, berkah. Urang menghadap dulu ke Sang Ilahi Rabi. Naon dek paeh maneh? Heh, Dek paeh? lain pan urang teh urang babarengan urang sumujud dina luhureun sajadah urang pada menekung kanu Maha Agung. Kitu. Heueuh munajat kanu kawasa merdih kana asina Gusti sangkan sapamunut ginuluran sapanajati nekanan. Kitu. Heueuh hirup teh ulah geneuk wae. Magriban ulah kang sepot mun sakedap deui masih pupujiannya cir. Ya. Kade sia kaliwat. Alah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya. Tetesya kita sami-sami. Teman-temanku semua, mohon maaf apabila banyak yang tidak terbaca typingnya, tidak tersambut nama-namanya. Mohon maaf lahir di Bandung, lahir dan batin. Alah, amin. Pot besok salse sibuk euy. Dina waktu isukan teh jigana tidak menerima tamu euy. Anu gelo. Waalaikumsalam. Alah, pot ngopi can acan lu. Keur nungguan kopi teh. Sigane aya hamba Allah. Malaikat dunya bring nu mere kopi teh 3 truk. Jadi dewek teh ngawidraw. Sakoko nu gelos ya. Alah tuh nuhun sagelas nya. Ngopi we terus nya. Can geunteul mah beungeut ngopi we terus. Alah, ampun nuhun. Ya, jazakallahu khairan katsiran. Katampi nuhun kalayan kabingahan tina non rupihal kasayanana ti palawargi. Atuh meureunan teu kasampeur di dunya sugane di yaumil ijazah urang teh. Bisa nulungan kana non rupahal dosa-dosa urang. Kitu. Heueuh. Pan cekolot ya mah Naon? wong tua gawe wiwitan wong anom dharma lakoni. Kitu. Heueuh, nyokot teh dina kasimpulan positifna. Naon? Heueuh, bila mana kahadean urang can kabales di dunya, sugane jaga di akhirat. Kitu.
Ari si lain tuh di Kang Andaro es krim diberi es krim beki beak untuk deh. Ampun nuhun alah Ridho teh Ridon batak dibikeun ge. Ridhoan hai Ridhoan mah tambahan deui kitu ngarabus ka surga Firdaus. Cekakan nu gelo. Alah aya ngalamot es krim. Alah urang beri sejenak sugan nya mudah-mudahan pawawangi teu aya wagelan teu aya pamengan. Mudah-mudahan dipasihan keneh napas, dipasihan keneh nempo, dipasihan keneh usik malik obah jeung sajabana urang patepang deui. Nah maka jeung ngomong kitu maneh. Nah maka jeung ngomong kitu maneh. Ari si laing urang teh pan sagala rupa ge kudu balan. Ulah hayo wae sibuk nguruskeun dunya poho kana kaakheratan. Kitu? Urang teh selalu berlindung berdoa supaya urang teh rahmat salamet. Kan kangaranan umur mah ari maneh kan umur teh keur ditungguan ku waktu. Wujud urang teh keur ditungtut ku waktu. Awak keur dihakanan ku mangsa, diri diciwitan ku wanci. Sing inget, naon hiji waktu urang teh bakal panggih jeung poe akhir ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot ngaranna. Rek ka mana jalan? Naon anu rek dibawa, saha anu rek dituju ku urang. Ipok heula pot. Mana? Geus. Kitu. Ya. Pan ajal maut mah eueuh tina kalenderna sugan ceuk dina kalender teh cepot. Pimaoteun maneh teh tah jam sakieu, menit sakieu, detik sakieu, poe ieu, minggu ieu, bulan ieu, tahun ieu. Atuh lamun diterterakeun mameureunana dina kalender teh pinuh. Kitu? Cukup kituna urang silih wasiatan cir antara urang jeung urang. Kitu? Sabab naon jelema mah tempatna salah dan lupa. Kitu? Tak adan. Adan. Teu nya. Atur nuhun rampes. Kewe sugan urang nyalse peucing urang lipe deui pokona mah tiada hari tanpa lipe. Iya. Sebelum itu pangbeasan pinuh ku beas kita lipe. Gelo. Alah cepot kulan. Jempe atuh. Hilaing jempe adan pamali. Nya. Nah, nuhun pada wargi nya sadayana atuh nuhun. Nuhun Kang Andaro ya, Teh Ade, Teh Diar, Mah Dede. Kang Deden, wah seueur tuh Kang Sodar Atatan. Seueur di teh. Syur. Sono mah sono dewek teh. Sono. Atuh ulah dirungkatkeun sono mah. Urang withdraw keun heula. Nuhun Kang Den. Ngalah. Cil. Acan sia teh. Cekak katipu. Hongko cek si lain 1807. Pupujian kene ya. Tuh, nuhun Kang Den. Lumayan dikeureueuh mah. Nuhun ya. Yalah. Sono pika hiji deunana
Lah pokoknya mah dikumkeun kanggo kasadayananya nu sami rawuh di rohangan tuh 2.100 2.100 setengah. Naon? Eta nu lalaju sabriji. Eta teh 200. Oh, 2.100. Dik. Lah do 2.100 skala Richter. Nuhun. Gete kayang nyukur jenggotna. Jenggot ieu. Itu jenggot teh gede pengaruhna. Gede. Jenggot dewek pengaruhna teh gede. Sajabati mengkeut. Hati awewe dipake unyak anjuk ka warung sok aya nu mere. Alah ampun. Waas nya lamun dalang nu kikituana cing bagas ka dieu maneh. Maneh ka dieu? Bagian mana ke bagian pan urang mah geus tadi. Geus itu tadi. Urang mah enak mah kenungguan bagian ngawidraw. Naon? Cing sakali deui. Withdraw. Di Lampung tos adan gandonya. Samanit deui. Alah, iya teman-temanku semuanya. Dimanapun kalian berada, tetap doa dari kita, doa yang terbaik menyertai kita semua ya Cir. Iya. Semoga kita semua sehat selalu, bahagia selalu, murah rezekinya, panjang umurnya, selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Halah kukituna palawargi sadayana mohon rupina cunuk di waktu nu rahayu ninggang di mangsa nu utama nitih wanci nu mustari nyangakeun sabrang salayan kalebet cabe masampe nyangakeun hatur lumayan kalebet sae manteu etang kulem pasuson tene urang sambil hiburan gogonyakan sing janten ajakan ulah janten bahan ejekan malah mandar sing janten kasayan kanggo urang sadayana nya Cir Nya. simkuring rupina atas nami Cepot aliano Sutisna Ibrahim Aji Indonesia Raya Merdeka amin Allahumma amin mangku bumi teu angkat beklekok samidin. Lila. Ya. Teu hilap oge kanggo ka para pejuang rupiah, kanggo ka para pejuang devisa di mana wae ayana nya terkhusus para pejuang nafkah dina ngamilik rezekina mugia nu jauh geura cunuk nu anggang geura datang nu tebih geura kasungsi nu daet geura kakoreh mulus banglus berkah tur salamet naon rupihal cita-citana pamaksadanana mugia enggal kahontal laksana kalayan sapamunut ginuluran sapaneja tinekanan saenggalna dikabulkeun ku kersana Allah Subhanahu wa taala istajib lakum. Amin. Kakang Purba request lagu rumaos dek ngeusan dek ke masjid heula ayeuna teh jadwal adan di masjid jadwal mau kan cenal Gelo. Alah atur nuhun palawargi sadayana mohon sakitu rupina anu tiasa diaturkeun nyangakeun kalena punten jalaran adan parantos berkumandang nya teh salat diaturkeun bae urang teh ngahargaan lah aturan abah jeneng ambu jeneng nya aturan para dalang sadayana ya aturan mohon mungkin urang lajengkeun nya kumargi bade atosan heula nya bade kewe lalebet deui nya abi bade ka jaman heula nya bade ablas Syakaka nu gelo. Halah palawargi sadayana mohon simkuring atas nami Cepot aliano Sutisna miwah Bagas Suragas SH Ucir Sitomo ala Sarkoi nya seja undur diri permios sanes tesono pamitan sanes bosenan rupina sanes waktos urang tiasa patepang deui dina waktos anu sami salamet anu nongton salamet
anu ditangtaon sekali selamat tetap selamat rupina ila lampahan simkuring sejak dipungkas ku kembang tinetik senibaran sari tutug lawang sigotaka. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun para wargi sadayana. Alah, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang melaksanakannya. Alah, gelang sepatu gelang si ramai-ramai, mari gelang, marilah gelang, mari kita saling gelang. Alah,